Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sateacana tepangkeun nami abdi Dian dan Wenda. Abdi salah sahiji siswa di kelas 12 IPA 2. Dina kesempatan ieu, sim abdi bade nampilkeun salah sahiji contoh drama monolog bahasa Sunda anu judulna Mulang Tarima Kakolot. Anu ditulis ku sim abdi nyarira. Oke, langsung lainnya orang langsung karena dramana. Dina hiji wanci aya seorang budak anu ngerasa kegel ka bapana kulantaran manehna teh dibanding-bandingkeun jeung batur. Apujang tinggal itu munang tata segene maneh teh geus bisa mulang tarima kolotna. Nah, ari maneh angkur ngahesekeun wae kan jadi kolot teh bisa nama. Jadi naon maneh? Nya atuh bapak teh hayangna naon? Bapak hayang urang kumaha? Urang geus berusaha pak jadi budak mesti gede pika hayang bapak. Tapi mana buktina bapak ngahargaan teh ke urang. Nu aya bapak banding-bandingkeun urang jeung batur. Bapak ngabanding-bandingkeun urang jeung budak batur. Kumaha pak? Kumaha? Kudu nemenyakeun mah bapak teh kitu terain keul ka maneh. Tapi bapak teh nyaah ka maneh. Bapak nyaah ka hideup ka maneh teh. Kitu bapak dimaning-maningkeun supaya maneh teh merih. Supaya maneh teh ningali batur, supaya kahirupan maneh teh alus deui ka hareupeuna. Lain hartina maneh kudu jadi batur. Nya tuh pak, hampura abi ke bapak. Can bisa jadi budak nuku bapak diharapkan. Masih kena sok ngahesekeun ke bapak. Masih kena sok bisa ngarudetkeun ke bapak. Hampurana abi pak. Can bisa ngurang tarima ke bapak. Hampuranya pak. Hampura unyang. Ulang tarima ka kolot mah ujang. Lain hartina maneh kudu meureun nanaon ka bapak. Bapak mana teu hayang nanaon ti maneh. Ku maneh nurut oge ka bapak. Jeung maneh bisa hirup bener oge bapak mah geus bunga. Teu kudu meureun nanaon ka bapak. Ulang tarima kakolot. Lain hartina orang kudu meureun nanaon ka kolot. Urang bisa nurut, urang bisa ngabakti. Kitu ge geus kaasup mulang tarima. Komo deui lamun urang bisa hirup bener. Menjadi kolot pasti bunga. Kulantaran naon anu kumanehna diajarkeun ka urang teh aya mangpaatna pikeun urang sadayana.